Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala riya. Qala ngadauh Kanjeng Nabi, akhwafu ma ari anu pang dipikasieun perkara alaikum ka aranjeun kabeh asyirkul asghar eta musyrik leutik, eta syirik leutik. Qalu unjukkan sahabat ngadauh, ya Rasulullah, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa masyirkul asghar jeung eta naon ari musyrik anu leutik teh? Qala ngadauh Kanjeng Nabi, ar-riya'u nyaeta riya. Yaqulu nembalan sa Allahu Gusti Allah Ta'ala barina maha luhur Allah, lahum kajalma-jalma yauma yujazil ibada dina poenan ngabales Allah al ibada ka pirang-pirang abdi na Allah bi'amalihim kalawan pirang-pirang amal na itu ibad. Idhabu kudu lempang anjeun kabeh alladzina ka pirang-pirang jalma kuntum anu bukti anjeun kabeh turauna ria aranjeun kabeh lahum pikeun itu alladzi fid dunya di alam dunia. Fanduru maka kudu ningali anjeun hal tajiduna indahum khaira, hal tajiduna nah manggihan anjeun kabeh teh indahum di itu alladzina khairan kana kalusan. Saur Gusti Allah anu pimaksadeunana dina nalika urang hirup di alam dunia teh henteu aya deui saur Kanjeng Nabi anu pang dipikasieuna iwalti naon, iwalti syirkul asghar nyaeta syirik anu leutik. Sahabat naros ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah wa masyirkul asnaun atau ari nu disebut syirkul asghar? Kanjeng Nabi ngawala riya atuh geuningan riya anu disebut syirik leutik bet dipikasieun ku Kanjeng Nabi, bet dipikasieun ku Kanjeng Nabi pikeun umat-umatna. Nah geuningan bet kitu sabab tujuan hirup manusia teu aya deui kajabi iwalti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati Allah nyiptakeun ka jin jeung manusia teu aya deui kajabi iwalti ibadah. Tujuan urang sadayana hirup di alam dunia teh ibadah ka Allah. Rek ibadah gamahdoh atawa rek ibadah goer mahdoh. Tah ibadah urang moal bet matak ditarima ku Allah lamun samisalkeun henteu aya unsur keikhlasan dina ngajalankeunna ibadah. Makana akhwafu ma alaikum, akhwafu ma akhafu alaikum, pang dipikasieun ria. Ibadah lain karena Allah tapi karena ria, karena pamer, karena ingin mendapatkan pujian, karena kusabab urang ngalakukeun ibadah teh aya paniatan-paniatan anu sejen. Intina lain karena Allah. Makana Allah ngadauh yauma yujazil ibada bi'amalihim. Allah bakal ngabales sakabeh perbuatan manusia nu alus anu goreng sadayana bakal aya wawalesna. Nya panginten amal anu sae dibalesna ku nu sae, amal anu awon dibalesna ku nu awon. Makana penting diperhatikeun ku urang. Lamun urang hoyong Allah ngabales ka urang kana kasayan urang, maka sagala rupi amal perbuatan anu ku urang dikerjakeun teh didasari ku keikhlasan, didasari lillahi ta'ala,
karena Allah Ta'ala. Makanya sapalihna ahli hikmah, ahli hukama mengatakan orang yang berbuat amal perbuatan, orang yang melakukan perbuatan baik tidak didasari dengan keikhlasan, melainkan karena pamer, melainkan karena ria, itu halnya sama saja seperti seseorang yang pergi ke pasar dan dompetnya dipenuhi dengan tanah. Maksudnya gimana? Maksudnya an ba'dil hukama'i annahu qala mathaluman ya'malu ta'ati lirriya. Umpamakeun jalma ya'malu, sifatan jalma ya'malu anu amal itu man at-ta'ati, karena pirang-pirang taat lirriya karena ria. Wasum'ah jeung karena sum'ah. Kama sali rajulin, eta seperti sifatna hiji lalaki khoroja anu kaluar, lalaki ila suki ka pasar, wa malaan jeung minuhan itu rajul teh kaesahu kana dompetna itu si rajul, hasotan kalawan keusik. Payaqulu maka ngucap saan nasu jalma-jalma ma amla kaisa hadar rajul, banget pinuh dompetna ieu lalaki, wala manfaata jeung teu aya manfaatna lahu pikeun si rajul siwa maqalatin nasi salian ucapan jalma-jalma. Walau aroda jeung lamun ngarepkeun si rajul ayas taria kana yen meuli si rajul lahu pikeun itu si rajul sayaan kana hiji perkara layu to maka moal dibere bihi ka itu rajul naon sayun hiji perkara. Lalaki indit ka pasar minuhan dompetna ku keusik, maka teu aya manfaatna pikeun eta lalaki, teu aya. Sok sanajan hayang meuli itu, hayang meuli ieu, hayang meuli baju, ari dompet pinuh ku keusik, kira-kira dipasihan moal bet matak dipasihan, moal bet matak menang eta baju, moal bet matak menang kantong, moal menang moal. Da soalna naon dipinuhanana keusik ku keusik, lain ku artos. Nah, sami halna jalma anu ngalakukeun hiji amal, ngalakukeun amal kasayan nalika hirupna di alam dunia, tetapi amal tersebut henteu aya kaikhlasan, jadi naon manfaatna? Cekolot mah teu capek gawe teu kapake. Atuh meureunan urang teh nya intina dasar kangge urang dina nalika urang ngalakukeun hiji amal perbuatan urang, cobalah kita untuk belajar ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dari ti abdi pribados, sapunten anu kasuhun. Allahumma fiq ila thamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.